Nomor keduanya wajib qada, wajib imsak. Imsak teh teu meunang dilanjut barang dahar. Mun dilanjut doraka. Nomor kahiji di bulan Ramadan ngahaja buka eta wajib qada, tur wajib imsak. Matas daharna wajib imsak, teu meunang dilanjut. Nya wajib qada, nya wajib imsak. Qada na wajib engke imsak na harita. Nomor dua peutingna pohoan teu niat. Pohon peuting teu niat, teu jadikan puasana. Sakali deui ieu sering terjadi, peutingna teu niat. Berarti kan teu puasa. Wajib qada nya na ti mimiti bulan Syawal. Terus wajib qada irha bae aya waktuna maksudna. Nah eta teh wajib qada, di samping wajib qada haritana teu meunang teu puasa salajan gara teu puasa teu meunang dahar. Zaid peutingna teu niat wajib qada berarti engkena eta poe eta teu meunang dahar teu meunang nginum teu meunang ngarokok imsak bae kos du puasa.